muliana lain daripada nu kadeuleuk urang. Ku Allah dibere kitu bae. Sebab nyana keur jeung Allah. Geus eta suara-suara nu kurang kadengena ieu ku nyana mah lain. Dedeulean nu kurang ieu ku nyana mah lain. Sebab nyana keur musyahadatil haq. Jadi walam yakun lahu an nafsi ikhtiar. Atuh teu aya ikhtiar nyana mah dicabut ku Allah ikhtiarna. Nah urang lamun nyaritakeun wahdatul wujud da kan teu meunang. Teu meunang. Urang lamun maca-maca kitab aya dina wahdatul wujud hese teu meunang. Urang nyaritakeun hikam di jerona aya wahdatul wujud teu meunang. Pelajaran wahdatul wujud teu meunang sebab urang teh makhluk, Allah mah kan khaliq. Sedangkeun makhluk jeung khaliq eta mukhalafah lil hawadis. Lamun urang nyaritakeun kos kitu bae tah, kos kitu bae, urang handap bae. Pasti kudu melewati ka dieu ngan teu meunang digelar. Ya sebab eta mah kena perasaan. Di dieu lah hesena. Geus silanan kajeun sakadar perbedaan bae. Kasih kadu melewati eta nu mantak jelema dibunuh kajeun kumaha halaj bunuh di urang. Itu di Jawa teh sa. Siti Jenab. Siti Jenar bunuh dan lain-lain sebagainya anu teu kontrol. Padahal perasaan wali mah kabeh ge kitu. Mal teu istighfar teu kitu kajeun ku kumaha gitu. Sebab naon? Atupan perasaan Allah aya di diri urang dia kubatu. Jadi ngahiji teh lain Allah ujung urang. Jadi aya cahaya Allah aya di urang nu urang teh leungit, eleh ku cahaya Allah atuh nu aya kan Allah. Sedangkan nu kadeuleuk ku urang kabeh nyana aya. Jadi sedangkan nyana teu perasaan nyana aya. Ngomong kumaha sih tah? Jadi tak jadi perasaan wahdatul wujud bah perasaan teu meunang dijabarkeun. Ngan kabeh ge pasti kos kitu. Urang lamun nyaritakeun tentang ajaran wahdatul wujud bencit. Teu meunang sasaha ge. Sebab eta teh kaluar tina mukhalafah lil hawadis tapi lamun urang diangkat ku Allah melewati eta. Deuk kumaha tuh? Ji atuh deuk kumaha aja? Ja cahaya Allah teh ka urang nyorot sehingga eleh urang teh asa eueuh ku aya Allah. Berarti kan anal haq. Dia kumaha tuh anallah. Eta kan eta mah bahasa-bahasa ti Gusti Allah ka jelema anu pilihan Allah. Ketika urang nyaritakeun tentang wahdatul wujud teu meunang. Nah ieu nu hesena sebab cahaya nur ilahi ka urang nyorot urang mutlak aya di dina cahaya Allah. Sedangkan urang pana teu boga perasaan urang aya. Urang na kadeuleuna aya ku batur padahal nyana boga perasaan eueuh nu ayana ngan Allah. Mun dijabarkeun wahdatul wujud teh ngan teu meunang ta urang. Nasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'na al-ijmali. Awi kilaiki kumana kang bangsa kesimpulan. Yugarriru syari'ul hakim. Netepkeun sapa syari'ul hakim yan Kangjeng Nabi. Anna su'ala amwalin nas Izzatuhun anjaluking pirang-pirang harta manusia min ghairi hajatin saking orana butuh mazmumun iku kang den cacat lima fihi kena barang kang tetapi ing dalam soal ngintahammuli zillatis soal saking nanggung kahinaan anjaluk wa mandatil i'ta'i wa mandatil i'ta'i lan noet ngawehak atawa dong dolek cek Sunda. Kangjeng Nabi nedepkeun bahwa unta enta harta batur tanpa butuh mazmumun dicacat, dicawat, goreng. Ulah sakunta enta. Komo lamun geus boga tekad bahwa harta mahina. Manya urang nu mulya menta nu hina. Urang kan mulya cek Allah. Urang teh mulya. Dina surat Wat-Tin ban geus dijelaskeun. Itu wat-tini wa-zaituni wa-tur wat-tini wa-zaituni wa-turi sini wa hadza
Baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani. Urang teh asup kana ahsani taqwim. Bagus. Atuh kabagusan orang mah pan make calana bagus. Coba kebo di calana. Asa ditaku. Awewe asa ditakwim. Boh make jilbab bagus. Coba monyet jilbaban. Masya Allah. Nyi Eti di kamana eta? Komo aju di dasian mah. Boro-boro anu kasep Haji Pendi ge di dasian atuh bagus kadeuleuh. Komo nu kasep mah. Atuh berarti kan. Aduh. Eta sarita kuing narana. Dek dikukumahakeun ge bagus bae. Ai dunya urang dina Quran ngan geus jelas geun tadi sakitu ebreh. Wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ku jore dunya sampai ngahalangan ka akhirat. Innama mata'u wa mal hayatud dunya ila mata'ul ghurur. Lahu wa la'i. Kabeh ge kareri itu dunia. Urang anu ahsani taqwim cak Allah, kemudian unta enta anu mata'ul ghurur. Ya Allah. Keboga deuleuan teh mah kiai. Ai lain kiai ona. Sakalian hiji jeung kebo. Ai kiai mah pan atuh titipan ilmu. Masa kudu kukulilingan neangan mata'ul ghurur. Etalah orang kurang berfikir. Masya Allah. Nah, komo haju unta enta. Kangjeng Nabi malmum. Lima pihi lantaran dina unta enta teh. Intahamuli zillatis su'al. Sabenerna mah aya beban kehinaan menta. Deres pun dibere mun teh. Beuh asanu takwim menta teh dibere. Eta teh urang nu teu kuatna ngaleosna jore. Ngaleosna. Masya Allah hanya sebuah nu hina. Memberanikan diri. Haju ngaleos jore jasa. Komo haju enek. Jelema ngariung teu ikhlas ngan sakadar hayang boga berkat doang. Ngariung hayang cau doang. Ngariung ngan sakadar hayang ya Allah di imah ge ambalaya teu beak. Masih ngudag-ngudag keneh bae. Eta mah belah ditueun bloon masih 2 kilo di bloon. Jadi geus ablaul bloon teh waktu. Atuh lain kabehan ayalah jelemana di dieu. Aju kadong dolek dina ieu po dibere. Engke ujung-ujungna sokos kitu kapan jelema mah. Sia jadi jelema ge mun teu ku aing mah dibere. Lah sia kuari bae sia kaditu teh asa nang sia mun ku aing teh dijeujeukkeun. Masyaallah eta lah aya kos kararitua. Utang itu. Jadi ayat tanggungan seperti eta kahinaan. Ulah. Geus. Jadi kuari urang mah mulayan ti kuari api-api embung heula. Jadi ai embung sakaligus moal bisa jadi embungan heula. Embungan. Mun deuk dibere enten teh. Enten ulah. Masya Allah hese. Jadi lamun teu asli mah embungna hese bae. Tapi lamun asli moal. Aing teu asli mah aing bere bisa teh hayang jai. Gunana lah sepira dunya hina. Teu lah. Aduh.
Juk sia emang kumaha itu teu bahagia aing kana dunia teh lah tuh sedak-sedak teh orang kaeutik Masya Allah. Hanya ahli-ahli Allah lah anu cuek terhadap dunia. Hanya ahli-ahli Allah lah kiai nu rabbani. Lain tokoh rabbani. Kiai rabbani anu bener-bener geus teu ngalirik saeutik-eutik acan kana dunia. Nu mantak disebut rabbani ge eta teh kang bangsa pangeran. Jadi luar pangeran teh geus teu dilingseuh rabbani. Masya Allah. Islamun jadi jelema mimiti pangkat solihin, kemudian kadieuna pangkat rabbani, kadituna pangkat somadani. Waduh, arif somadani. Wal arifin somadani geus. Pangkat pangluhurna kan somadan. Somadan itu pangluhurna. Gaus kutub gausul aulia ngarana eta teh somadani. Urang mimiti murid yang ngaharapkeun wusul ilallah murid. Terus kabelah dieuna urang geus rada bisa. Nah, bisa arif. Lain arif wali kota. Arif kabituna wasil usul ilallah. Nah, naik rabbani, naik wari somadani. Oh, geus teh somadani. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jadi kudu urang nyaho heula lam yalid walam yulad, Allah teh ahad. Jadi kudu dibongkar heula ahadna. Qul huwallahu ahad. Kakarak datang ka somad, Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Somadani. Oh, hayang boro-boro jadi somadani jadi murid baik. Murid teh berharap untuk ka Allah baik, hayang usul ilallah. Geus dilempeng-lempengkeun tina deuleu kana denge kana ambe kana lisan lempang ragap kabeh di ka Allah keun. Nu lain Allah eta teh jadi panghalang murid geus embung nyana, anu lain berbau ilahi embung. Terus kebal jadilah arif billah wasil sul ilallah karak rabbani. Adalah kutub rabbani wal arifin somadani. Dibaca kurang dicontoh manteu. Nah, iyalah wastasna lan ngaistitna ya syari'ul hakim min dzalika saking mangkono soal amraini ing perkara roro aya nu keluarkeun tina masalah menta dua perkara. Menta teh henteu jadi mazmum dua. Al-awalu su'aluhu minas sultan. Tawi kang awal iku anjalu ka rajul saking pemerintah. Tapi min baitil mal saking baitil mal. Seorang manusia warga negara meminta kepada pemerintah minta bagian dari baitil mal. Oh salah. Halal tuh ke situ. Mantak kiai-kiai anu di pemerintahan berdalil bahwa saksaha haram dana-dana pemerintah urang teh boga hak sebab urang bagian memperjuangkan bangsa dan negara. Selain daripada perangkat-perangkat negara secara praktis pemerintah, ABRI, polisi sebagai keamanan. Atau kiai dia memperjuangkan bangsa dan negara walaupun non praktis. Lamun kiai nanti asup ke pemerintahan beda jeung mui. Atuh mui mah atuh mah asup praktis tah mah. Nah ieu nu teu praktis dia boga hak minta ke pemerintah hak. Lamun di pemerintahan aya betul mah.
Lamun di pemerintahan Baitul Mal cenah aya ge dansos. Naon emang dansos? Dansos. Aya ge dansos sosial. Eta kumaha cenah halal apa haram? Aku coba. Sia rasakeun. Tinggal kos kitu bae geus. Nah, asal geus ngadahar duit eta bae kos tu karacunan. Ulah nyaritakeun halal jeung haram geus. Kuari mah motor bae motor. Kendaraan. Lamun kendaraan diisian bensin nu nomor hiji teh naon gara-garana? Pertama, bu hebat, seungit. Kemudian kabelah dieuna nomor 2 na naon? Formalin. Formalin lain pada di mobil. Nah, terus deh nu buatan Malaysia teh naon? Malaysia. Patromak. Begitu turun. Terus ya betul. Nah, ya juga aya anu si alay teh anu ngajualan naon si alay. Si alay. Di sisi 2 tak sok meuli ge sia, pura-pura bae. Beda kan mesin teh esian urang antara nomor hiji kemudian kana 2 tak ulah ngomong-ngomong naon geus pokona bensin we heulanan engke tah hasilna kumaha hasilna merepek ujian boh lamun dipake jemping ngubrus urang deuk balap make 2 tak atau anggeus tinggal nyeun kuburan bae geus ieu ge geus ulah nyaritakeun halal haram ulah nyaritakeun halal haram asal geus ngadahar duit pemerintah bae karacunan. Lain masyaallah. Ngomong masyaallah bae ngelegel terus. Berbelu aing mah. Geus ulah nyaritakeun halal haram ulah. Geus nyaritakeun dampakna sakitu bae. Contohan coba Kiai, ayo. Kiai make bensin murni ngagahan ngaji di lembur rukun salat rukun wudu adem tiis ngeunaheun kuari kiai teh kuari lada ancul-anculan ajol-ajolan rada aya jatah ti pamarentah ulah nyaritakeun halal haram ulah ieu mah beusi ge jadi pesetruan kena. Hakan. Ulah dahar sopan teh. Hakan. Di atuh balahi di Bandung mah beda deui. Lebok ku sia beda. Hakan ku sia, legleg ku sia, teureui ku sia. Beda jeung dahar ku sia. Sok tuang ku anjeun beda. Masyaallah. Sok lamun hayang rada sopan di gagares ku sia. Atuh tuanginana benten ayeuna mah atuh katigalina ge sanes deui saraldi mah ngomong kitu teh bahasa kos kitu dipake di urang asa teu seubeuh atuh asa dahar teh jeung sambal asa nangana teh wargi sadaya sampang sana perasaan janten dina minggonan ieu geus di urang mah leuwih beko kasieu geus bubar dak di urang mah maning kieu hai dulur kabehan ya rada ngeunaheun ieu nah ieu geus ulah nyaritakeun halal haram jadi pesetruan kena adu dalil aya adu dalil kan moal anggeus-anggeus bab fikih di fikih mah tuh moal anggeus-anggeus bab bela diri geus kuari mah mutatadina ngeunaheun didengekeunana eta kiai begitu kecampuran bensin ti pemerintah mimiti setik kabelah dieuna rada loba deleukeun bagajian dileuk aya halal hadir bangun harare aya bae nu hiji geus di luar bae bari ngarokok kajero atuh jadi jero ieu masih kene kosong kan geus sia bae nya di luar bae sana kiaina geus ngomong deui sebagai dulur ieu di jero rada kosong kene di jero bangun sangegeun dan kajero
sakalina dae di jero tunduk. Nggih, minggu kedua mah kejakeun ka kieu moal ngaji gitu aing. Aya kepentingan. Bebeja teuing. Ya daftar kan henteu. Daftar henteu aya pereh bebeja. Khianat teh ka kiai sebenarnya kok gitu. Nah, nggak sebelah dia lah terus makin ka diri titahna tuh makin ulah disalahkeun masyarakat. Ya masyarakat mah fitrahna butuheun kana ngaji. Hayangeun ngabeberes wudu, hayangeun ngabeberes salat. Kok teu daekeun bensin nu kaluarna lain bersih. Geus teu asa mandi cai bersihnya na, asa mandi cai kotor campur oli. Toh, kok maju berkiprah di Golkar. Ulama iya nyombong sosompralan gitu teh berkenyataan. Sok kiai anu kastarina memeh ka Golkar jabar ragus. Barang asup ka Golkar, wallahu alam ngadahar nu haram nu henteu ulah dipermasalahkeun. Tapi seperti eta. Sampai seperti eta tapi buktiana teu kudu dicaritakeun ngaranna aja sia ge warauh kena ka kiaina. Lamun teu tobat, tapi lamun tobat moal. Mun tobat moal. Tobatna cenah kumaha kiai? Hiji mun boga pondok, pondokna beuleum. Dua mun dibere mobil, mobilnya tabrakeun. Beres. Tuh. Atuh emang sia mau teu bisa tobat ya? Ngaji mah ngaji bae, jangan teh kudu ditabrakkeun mah nya. Nah, iya mun berpandangan masa bahwa eta mobil beres, mah beres. Mun eta pondok bahwa pondok eta beres, mah beres aja nu mah. Teu betaheun santri cicing di dinya. Sebab naon? Lain pondok aslina mah keringat umat, keringat masyarakat. Saha anu daekeun cicing di keringat. Mun dijabarkeun seperti eta. Lamun jana ngadengkeun, diuji ieu bibisaanan. Sok. Balik sia ka ditu. Iya ieu ngondang henteu ka sia. Ji barang sana. Iya keur carita hakikatna mah seperti itu. Teu karasa kan itu. Lain hiji lain puluhan ratusan kiai. Elmuna kitabna aku. Wah, anu ngaroromong kieu ka kula loba jasa. Ngaji ka Cilongok malulu, ngaji kitab naon sih? Ye, di Cilongok ngaji kitab Jalalain. Aing ge becus ngaji kitab Jalalain. Ye, bahkan aing mah leuwih di Jalalain, jalan lain bisa ya. Sial tak kiai. Aing jalan lain. Kama kalau football ya sebenarnya. Aduh. Tah, ieu ulah dimasalahkeun karasa. Hiji minta ke pemerintah di Baitul Mal. Ai aslina Baitul Mal di mana? Pan geus dicaritakeun dina fikih. Hasil ghanimah perang, sud ka Baitul Mal. Jelema maot ahli waris, sud ka Baitul Mal. Aya harta-harta hibah dan lain sebagainya anu engke diutang itu. Nah, panjang ceritana. Asup ka Baitul Mal. Didinya lah jang utang atur negara, aya jatah kiai di Baitul Mal. Atuh halal. Ari keringet masyarakat dia bere ka kiai. Masya Allah kan. Rasakeun bae ulah nyaritakeun haram jeung halal. Sok loba kiai anu kuari eureun magahan ngajina. Eureun teh ilmu aya di nyana, gagah aya di nyana, wawasan aya di nyana. Tapi jelema arembungeun lain ilmu nu karasana nu kaluar. Panas. Nggak suap. Eta bensinna ti pamarentah. Mengkiai cenah ti lokadar itu urusan aing tuh mah. Sesuk kunci-kunci ka aing. Henteu cenah lamun DPR atuh kula bagian betul sih mah kitu kan. Kahartik wae aing ge. Li'anna lisail haqqan bi. Nah satuna ikut tetep kade kang anjaluk apa hakihi ing dalem Baitul Mal. Aya naga rakyat aya hak di Baitul Mal kumu polisi kumu abri atau kumu PNS wali ana sultana la minnata lahu kana satuna sultan iku aranat iku maujud lahu kade sultan alaihi ngatasé rajul moal aya ngadong dolek iz huwa aminun wakilun kana satuhun kana utawi ya rajul kana utawi ya sultan iku aminun kang den percaya wa wakilun lan dadi wakil wala minata bisu alil insan lan orang nak kadang dolek atau matmatiku wujud
ing dalam anjaluk ke manusia wakilahu ing wakil insan min haqi saking hak insan alladzi ladai kang tetep ing dalam sanding sultan kang tetep ing dalam sanding sultan atau wakil wasarilan kang kapindhone iku aya salah yen ta anjaluk ya rajul bi amrin la yatimmu lahu usuluhu ing dalam perkara kang ora sempurna lahu kadoe rajul apa ngahasilkeun amrin ila min tariqi sual angin saking dadalan anjaluk ma daruratil lidzalik sumatera darurat zalika kadoe mangkono itu amrin la yatimmu lahu kapakrin mungkin kaya wong kang pakir mungkin muzillin kang hina aw damin mujiin atawa dam kang ngalaraakeun aw gurmin mufliin atawa katompuhan kang banget alan fakir anu pohara jasa anu teu bisa sampurna tanpa menta kudu menta bae lantaran darurat mangga bae masalah atawa dam mujiin dam anu ngalarakeun di jalan kecuali menta tuh masalah atawa katempuhan anu pohara jasa kemudian di jalan kecuali menta mau diatur ku piki ya masalah terus gitu dah di negara namun memang negarana aya keleluasaan untuk memberikan jeung halal jadi Imam Ghazali ngameunangkeun ulama narima ti pemerintah dina iya eta teh lamun kokocoran ti dina halal lamun kokocoran ti dina halal wallahu alam geus bari ulah nyaritakeun haram jeung halal mantak jadi perseteruan tinggal dirasakeun bae ulah-ulana naon bari kata dina kiai piawa ya barang sering ngadenge duit ngadahar duit pemerintah beda kadang penampilanana ge beda penampilanana akhlakna jeung suudzonna tinggi heran jasa tak lamun sering dengan ada di pemerintah suudzon mah ndek ngate suudzon padahal nyana ge osok ngaji dulur ulah suudzon punya anu suudzon kada kiai ieu nuka deuleu nu urang kanyahoan sok di mana bae asal teh ke pemerintah suudzon heran aja teu damai bangun teh bangun kanu henteu ka pamarentah teh suudzon terus kebelah dieuna itu manfud embung jelema teh ngadengikeun nyana embung heran teh dibere embung wajun teh jago gajina dibere embung teu bisa dimarahan atuh masyarakat sebab naon meureun kadengeuna lain elmu nah ieu keur carita di istisna tina punta penta ka pemerintah anu tadi ngajadikeun kacacadan dua hiji menang menta teh di Baitul Mal sebab aya hak nomor kedua ieu lamun darurat at-tahlilul laqyu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Lianna ziyadatal qurbati takunu ziyadatal fana nazatuhu newu kaparak iku ana ya ziyadatal qurbah iku fana wal waliyu wal fani fi halihi maka utai wali huwa wali iku wong kang rusak ing dalem tingkah wali wal baqi fi musyahadatil haqqi lan utai baqi iku tetep ing dalem musyahadah ing Allah walam yakun lahu an nafsihi ikhtiyarun lan ora nana iku tetep kade wali saking awake wali atawa saking nafsune wali saking atine